lain aya gitu goblok si meniruwas aing. Ada ayat tadi oge. Tapi da ketang ari wayang mah gambaran apanan euy. Kemarin kumaha? Wayang teh siloka gambaran yen gogoda nu paling deket teh keur hiji salaki atawa bapa teh anak jeung pamajikan. Gogoda nu paling deket teh nya. Matak loba ayeuna para pejabat anu ti gubrag kana jurang kamalaratan hirup gara-gara nyaah ka anak bari jeung nyaahna teh lurus jeung agama teu nyaho duit negara teu nyaho duit rakyat dileg-leg marukana moal melag dina ti koro meureun nya. Amin. Mata kade di nyaah ka anak teh kudu luyu jeung aturan. Ulah pedah tina initna tina nyaah. Aituna jadi awut-awutan ieu. Nya. Jeung Semar mah moal belik. Semar mah moal pundung. Sabab ngaranna Semar. Ari Semar sem pengangken-ngangken mar menyemarakeun datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam. Jadi Semar mah moal pundung da Semar ngaranna. Lamun Semar pundung ganti ngaranna. Saha Kang? Udin. Samsudin. Tahu Samsudin. Gitu deh Kang. Mata da. Ieu mah gambaran kahirupan sapopoe wayang mah nya. Nya. Budaya urang, budaya bangsa matak pantes wayang di Indonesia ieu teh kenging anugerah ti UNESCO sebagai warisan budaya internasional. Tuh luar biasa deh. Nya. Nya. Karya anu luar biasa, karya Adi Luhung. Mohon. Nya. Laras. Tiap dalang beda-beda pangabisa, beda-beda pamangi. Nya. Itu leuh. Damun sarua mah di dunya mah rame leuh. Nya. 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 Anu mantap ulah alergi kana perbedaan teh. Dan dibeda-beda ku pangeran teh ciri-ciri tanda-tanda keagungan pangeran dibeda-beda teh. Nya. Supaya ta'aruf kurang teh. Supaya saling kanyahokeun, lain saling dedetkeun. Ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah. Beda saeutik keyakinan kafir. Neraka, duraka. Emangna neraka teh di Indonesia? Sok bayangkeun ku lain gampang ngahakiman ka batur teh. Padahal tugas manusia mah eueuh saeutik oge pikeun ngahakiman diri batur. Dah eta. Nah ngahakiman diri sorangan kabeh oge dina katerangannya. Leres Kang. Ka batur mah nepikeun wungkul kade beda, ngahakiman jeung nepikeun beda. Doh. Ai nepikeun mah dengekeun saukur nepikeun digugu syukur teh digugukeun bae. Da lain aturan urang topik hidayah mah eta mah bagian hak prerogatifna pangeran. Umajak we urang. Nya, urang mah umajak we ngan ieu hate lamun teh digugu ulah pipilueun juga ama kula. Keun amaluna amalukum kaitu namanya. Tah eta. Amal maneh keur maneh amal urang keur urang Leres gitu. Nya. Semohon Kang. Heeh. Sudah we oge ulah lari karena perbedaan. Ciri-ciri tanda keagungan pangeran tadi ge disebutkeun nya. Leres. Itu nu matak yuk urang ngahiji we anu masalah jan beda-beda. Aing geus ngahiji kieu mah pan ngeunah. Nya. Nya Kang. Di gamelan pan ieu teh beda-beda gamelan teh. Nya aya saron aya. Beda ngaran, ieu gamelan teh beda ngaran, beda Rupa. fungsi jeung beda takol. Beda tabuh. Nakolna ge beda. Ieu gamelan teh model saron teh pan aya dua ieu teh. Saron hiji jeung saron dua. Nya. Beda takol ieu teh beda fungsi. Nya. Beda ieu, beda tabuh. Gerasok. Saron hiji gerasok. Sok saron. Ieu mah ngabuktikeun kebersamaan itu indah sok. Saron hiji. Pangkatan we naon kumaha maneh? Tuh. Biasa pan kitu mah nya ngadengeunna. Biasa. Tempase ku saron kadua. Tuh. Rada we euyeup nya. Tempas teh ku demung. Tuh beda takol bener. Tuh. Peking. King. Sok. Tuh. Bonang. Nang, nang. Rincik. Sik.
jenglong dua nana dibeli teh ku gamang rebam dibawa ku kenang goong sinen melaksaka palintangan babaleran pangalusna babaleran pangalusna aya nu protes kanu bieu moal sabab naon kabeh luyu jeung tugas jeung fungsina nya eta nya normatif kabeh luyu jeung fungsina jeung tugasna moal aya nu protes da geunah nah coba ayeuna panayagan saran kahiji naon we laras daun nu kadua laguna beda-beda takoana beda-beda geura sok beda kabeh sok takol goyang dompet goyang dompet goyang dompet goyang dompet tah lamun kieu kaayaanana meureun aing isuk-isuk mawa panayagan ka rumah sakit jiwa nya loba nu protes tah nagara ge teu kitu deui lamun kabeh geus teu saluyu lamun aparatur nagara jeung pamarentahanana jeung rakyat geus patukang tonggong dijamin kaancuranana dah nya laras kitu deuleu da ieu bener nu katempo nu kadeuleu lamun teu jadi ilmu rugi nu mata kudu jadi ilmu segala rupa oge nya laras Kang ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu angan kangang nu deket geura deuheusan nu caket geura raketan ulah dijauhan ai ngaji teh ulah kaluar tina diri lamun ngaji kaluar tina diri mangka sasar hirupna deuleu nya nya sebab lamun geus apa ka dirina pasti bakal apa ka Gustina di mana geus apa ka Gustina bakal ngarasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca lain bodoh teu bisa nulis tapi bodoh di dieu teh teu umaku teu umaing hirup aya nu kagungan la haula wala quwwata illa billahi aliyil ade daya upaya teu daya jeung teu upaya angin kagungan Allah nya nyerak deleg la ilaha illallah tuh dulu gitu bangun tinggal elini nanti hah matak di orang sauyunan ayeuna mah tuh contoh di dieu di kampung Tegalreja kabeh rereongan RT RW masyarakatna ngawujud dipimpin ku Bapak Kades nya Bapak Wadro apaan ngawujud genah katempona merenah tur tumanina nya bener gitu contoh mah ulah jauh-jauh nya manusia dah naon Kang naon teh euy para rantes ge manusia kade Kang juri bisi juri kade sia percaya keneh kana juri pikasieun zaman ayeuna na teu apal siapa sulap beureum sia teh sakuti diboleker-boleker geuning bisa sulap beureum jurig mah pikasieun sok ngege eueuh jurig teh tahayul belegung sia teh dina film nah eta mah film koplok sia teh tuh eueuh jurig teh tahayul aing mah teh sieun ku jurig sabab naon eueuh kabejakeun jelema paeh ku jurig pernah sia dina berita pernah ngadenge telah meninggal bapak anu karena telah dicekek jurig eueuh teh sieun aing mah ku jurig mah lamun ku beus sieun aing mah kagiles demi Allah aing ku kereta api we
Manusia. Di sieun ning. Manusia. Keeng meureun teh. Lain keung tiris goblok si teh. Manusia. Do malu. Dia do malu. Rek naon? Urang ludo. Manusia. Duh, singlar tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nu di darat tuna jaya nu lingih di sirah cai cang ratu mut putih bumi mengap banyu mingkem ah mingkem ah mingkem. Balalager jurig di dieu, kawas jurig di ditu we balalager. Kumaha kitu? Sok mere kuota. Rasa sia. Manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakoh ya. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Ari aing. Aing ge sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler. Maung ka luhur aing ka handap. Maung ka kulon aing ka wetan. Alhamdulillah teu papangih jeung maung. Syukur ah. Salamet weh. Manusia. Ieu balen jampe nu teu mati lain. Naon atuh Kang? Jurigna budeg. Lah, naon ka dieu teh? Tinggal ka kitu siling teh. Ayun-ayunan we tuh. Salira ayana di mana? Abdi leungiteun salira. Lagu naon sia teh? Tuluykeun atuh. Ngan sakitu bisa ge. Wah deui. Heeh. Geus 3 minggu ngapakeun eta apal-apal. Aya naon? Aya naon? Dengikeun dola aya sora. Sora naon? Dengikeun. Belah mana? Muringkak buru punuk teh sia. Belah mana? Dengikeun lagi sok dengikeun. Narungkun. Dihareup, dengikeun heula atuh. Eta kira-kirana sora astagfirullah. Encepna jempe. Ini galak. Nya eueuh. Dipacok ceuk aing. Naon? Ieu sorana teuing tadi mah aya sia datang jadi eueuh. Nya Manusia. Sa. tah dengkeun ku sia. Sada naon eta? Naonnya? Manusia. Make eho. Manusia. Saha Aduh. urang mana rek naon rek wae Ehona naon eta? naon sia dengekeun blegug ti zaman baheula oge anu ngaran eho mah tungtungna blegug rek naon on sia merek naon rek daing meho na menang modifikasi eta tuh oh naonnya Manusia. naon lu hayang apal gajah rek ngenog naon naon seumur-umur goblok kakarang adenge gajah ngenog Beranak gajah mah. si goblok Allahu Akbar naon ari aka aing mah kabayang aya gajah ngelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing sia poho dah ayam sia teh pandegeun ti ku gajah goblok sia teh apana karep jeung gajah ngenog sia teh
Naon deui? Aduh, aya gajah pelung. Tongkorongokna teh isik-isik teu pake magrib teureun-eureun. Alah. Naon atuh? Aya gajah kate aja. Ongko gede tapi pendek aja. Alah. Ampun. Dola. Naon? Asileng lapar. Justru itu yang dahar. Jajan yuk. Jajan naon? Bubur gajah aja. Aduh. Mana we karep mung bubur gajah mamun bakakak gajah eudeuk gajah. Kumaha ngadangkakeunana sia. Alah. Allahu Akbar. Dula. Di mana sia? Ieu di tukang. Naon? Aya gajah pindah kontrakan. Allahu Akbar. Gusti nu agung. Oke. Aya naon jang jiga nu riweuh? Naon deui Kang? Naon? Gajahna datang. Coba itu. Ulah kitu durhaka sia ka kolot teh. Goblok aing meleng ka kolot ka gajah. Aya gajah baud. Lo bawa hutang ke Bang Emok. Naon deui aya cicengilan wae. Aya gajah mamawa kantong. Rek sakola paud. Gajah-gajah teh ka aing sia teh. Nah, ieu bapak abdi mah ka gajah. Heeh, tapi geuning si abdi mamawa kantong. Nu mawa kantong aing. Nah, atuh bapak nurutan gajah mamawa kantong.